mulai muncul. Enak, laut yang ngerti, ketingin, ngerti, kudu lampu. Enak dia, enak dia. Coba. Kenaon dari abah kenaon? Sesorangan kenaon dari abah? Ngaruruwas sih teh. Urang teh keur nyawang itu tingali cai kot endah gitunya lu. Peting mah nya harusnya. Nahunnya bah. Ibadah petingnya coba tinggi sih bah. Endah. Gimana? Kabayang gimana? Lamun gimana lamun? Tina cai teh jauh. Ujung-ujung. Naon? Lauk gede. Lauk gede. Sagede mobil. Kadieu nyamperkeun ku urang. Ane rek kumaha? Nyari kelumpat atuh ari abah. Urbat. Heeh. Ninggalkeun aing berarti. Hanya heueuh nya ningakeun abah nampar aku urang rek mamoa abah. Ai urang mah kudu mangul abah kumaha basa berat-beratnya ada kelumpat urang mah. Ulah miheulaan urang, pan urang ge sarua rek lumpat nyalametkeun diri. Nya teu urang heula ari abah. Tuh rahasia mah cai oge. Mane mah kajun ditinggalkeun urang. Lainna naon pan laukna teh kaburu ngadeukeutan. Kayak urang meureunan beunang nya urang mah mending lompat teh heula. Urang ditinggalkeun. Nya heueuh ditinggalkeun. Cai ge sia mah. Ulah kitu jeung Tah babaturan urang mah. kudu ngagandong abah gitu dibawa diganong ku urang pan urang teh gede Pak awak teh mawa awak sorangan. Urang teh berat ari abah. Heuh nya kumaha carana atuh urang tungtun, kumaha atuh digoneng ku maneh supaya urang salamet. Maneh ngeluh. Goneng nih abah mah hayang mah kitu wae ngeunah wae abah. Maneh aing Abah maneh lumpat aing tinggalun nya. Nya heueuh. Tuh sia mah kitu dah sia mah. Kudu kabelaan pisan sia mah. Aing geus kudu dikumaha nya urang ngabela diri urang atuh daripada antepkeun abah mah rek kumaha oge. Tuh sia mah kitu ulah kitu jeung baturan mah kudu diganong Aing urang. geus kudu kumaha bae. Nah, ini parah nih.